Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi dulur-dulur simkuring anu dipika hormat ku simkuring anu salawasna tulis satia mikarius tur mikasono kana carios-carios Sunda pidangan Endang SR Gayuda Channel nuju di mana we ayana bawa anu caketna bawa anu tebihna pon kitu deui anu nuju ngalanglang buana di mancanagara. Wilujeng patepang deui sareng simkuring dina neraskeun deui hanca carios anu katunda sababaraha dinten kapengker. Nanging sateu acan simkuring ngadugikeun deui carios anu katunda langkung ti payun didasaran ku rasa hati anu pangherangna pangbersihna, rasa hati anu tarakakeun ku owah gingsir. Simkuring ngahaturkeun wilujeng boboran siam minal aidin wal faidin. Nada sihapuntena tidak sedaya kelumputan kelalpatan simkuring bahwa anu karaos atanapi nu teu karaos bahwa anu dihaja oge anu teu kahaja pon kitu deui dina anggoni ngadugikeun dongeng bilih seueur matak seueur-seueur kalepatanana atanapi kirang nu kemakeunana hapunten anu kasuhun. Kalayan sakali deui wilujeng peboran sian kalayan anu mudik atuh dina mulihna deui ka tempat pangancikan mugi aya dina kaselamatan kareuan di satengahing lalampahan ditibihkeun tina balai dianggangkeun tina bahaya kan lungsur langsar teu aya gangguan anu matak ngajantenkeun cukang lantan urang kahalangan dina anggoning lumampah. Mangga para wargi anu sabaraha dinten parantos dilirenan heula akibat tina libur hari lebaran. Ayeuna ieu carios anu judulna Dedemit Ngageugeuh Leuwih Seeng urang kawitanan deui. Kala dina waktu sieu nincak dina bagian ke-14. Kala ieu carios masih ngadugikeun karyana Endang SR Gayuda, karya simkuring. Kalaresan YouTube simkuring channel atanapi channel Endang SR Gayuda anu dipidangkeunna sadayana karya pribadi nya teu aya karya-karya anu sanes. Pamugi wae non anu didugikeun ku pribados calawasna tiasa ngajantenkeun hiburan, tiasa ngajantenkeun pangbeberamana kanggo sakur anu ngadangukeunana. Atuh mugi wae para wargi kaleresan dina dinten ieu teh nuju aya dina kawilujengan sehat lahir sehat batin kalayan aya dina pangantengan kersani Gusti Jat Allah Rabbul Alamin. Mangga para wargi wilujeng ngadangukeun pun awiktu astuna masidam mugi asalira salawasna aya dina kamuliaan. Kade hati-hati engkang ieu mah rombongan jin jahat. Nyimas rataning rum hariwangeun ku Sudarji. Sabab anu baris disanghareupan beda jeung bangsa jin ti karajaan manehna.
ong salempang nyai koptah raga koptah ting nyawa asal nyai dina kasalamatan Sudarji bulut tekad rek bebela ka Nyi Mas Ratna Ningrum sabab manehna geus kabeungbeuratan ku Nyi Mas Ratna Ningrum jadi moal ngantep lamun rek aya anu ngarogahala ka Ratna Ningrum. Punten atuh engkang ari engkang tos bulut tekad kitu mah abdi sejang ngiring sumurup iraga sukma kasalira margi bangsa jin sanes lawanan ku kabadasan Nyi Mas Ratna Ningrum beus ku Sudarji sabab geuning sakitu belana ka manehna. Sanggeus kitu ngan keplus we Nyi Mas Ratna Ningrum sumurup kana warugana Sudarji. Di luar alam beuki rame ku sora-sora arane. Anjing teureun-eureun babaung, angin beuki tarik. Kilat ting baranyai barengan hujan anu beuki ngagebret. Teu pati lila kadenge deui anu babara katakan sorana sada buta hejo ngajadikeun peuting anu geueuman nambah pikasieun. Eureun anu babara katakan ujug-ujug aya angin ngagelebug muruka Imah Sudarji. Panto jeung janela ting jereblug imah ginggeung lampu listrik ngadadak kekericeuman siga anu rek bareng tepatilah geblus anu asup ke jero Imah Sudarji laju ngajega di tengah imah awakna ngaharlung jangkung badag leungeun babarendilan beungeutna bosongot beli amprotan matana gular-gilar sagede-gede keong irungna ngadungkuk sagede terong. Tangtungan anu matak pikagilayeun teh jual babara katakan awakna wayag-wayagan leungeunna nulak cangkeng matana molotot ka Sudarji bangun anu rek ngarkep. Jeruk nyeliwuri saha andika make kumawani asup ke imah kula. Sudarji langsung ngabentak ka eta jin raksasa. Manehna anu geus kaancikan Nyi Mas Ratna Ningrum teu ieuh sieunun utang tungan jin raksasa anu keur ngabadega di hareupeunana. Manusia kadieu ke Nyi Mas Ratna Ningrum sabab rek dibawa ke kerajaan kula pikeun pipamajikaneun raja kula. Eta jin raksasa langsung we minta sangkan Ratna Ningrum dibikeun ka manehna. Nah, ari andika jol minta anu eueuh di dieu mah ukur aya kula sorangan eueuh anu ngaran Nyi Mas Ratna Ningrum. Sudarji nyoba-nyoba ngebohongan jin raksasa susugaran hade dibohongan. Urang ajar manusia make kumaha wani ngabohong ka kula sugan hayang dikojoran sia teh ku aing. Lain deui amarahna teh jin raksasa teh sabab apaleun tamun Sudarji ngabohongan manehna. Montong cumawa jin edan ulama moal paeh ku andika sabab paeh jeung hirup kula geus aya anu ngatur. Mending kaditu andika geura balik deui ke tempat andika ulah ngaganggu kula. Sabab di dieu mah anu ngaran Nyi Mas Ratna Ningrum. Sudarji teu sieunun ku ancaman ieu jin raksasa. Malah kalah nitah kabur ka eta jin. Manusia gebleg
emang na aing teh bisa diwadulan ku sia. Kadiekeun nyi Mas Ratnaningrum mangka Andika bakal salamet. Lamun teu dibikeun Andika pasti dikojoran. Jin raksasa beki kahuda ngamarahna sebab Sudarji keukeuh ngabohongan manehna. Ngan manehna teu bisa nempo lamun anu diteangan ku manehna keur nyurup dina waruga Sudarji. Sabab kalalangsean ku kasaktian Nyi Mas Ratnaningrum. Ari nya mah hayang manggihan Nyi Mas Ratnaningrum geura lengkahan heula bugang kula. Sabab Nyi Mas Ratnaningrum moal dibikeun ka bangsa Andika jin jahat. Sudarji teu neungdudeng taya karingrang manehna geus bulut patekadan rek ngabela Nyi Mas Ratnaningrum. Wah, ning Andika boga kawani rek ngalawan ka bangsa kula. Cetek atuh ngalawan bangsa manusia jika Andika mah disintrek oge ngapung. Jing raksasa ngarasa gede hate sabab anu ngajak tarung ka manehna teh ukur manusia biasa. Sor atulah ari jama bisa ngaguna sika kula. Geura ketrukeun wewesen bangsa jinti golongan Andika teh. Hayang apal kumaha buktina. Sudarji nangtang ka jin raksasa manehna seuk oge teu ngaraseun sieun atawa keung ku tangtungan izin raksasa. Sabab jiwa jeung pangawasan geus kapangaruhan ku kasaktian Nyi Mas Ratnaningrum. Kurang ajar ning sia kalah nganggap enteng ka kula. Jin raksasa teh nafsuna ngagugudug sababasa diecek ku Sudarji. Sanggeus ngomong kitu laju suku kutahu katuhna dijecekeun kana ubin. Rieg imah Sudarji ngadadak kinggeng. Seor di luar imah angin ngadadak ngaguruh rongkah. Seor di luarin imah angin ngadadak ngaguruh rongkah. Anjing ujug-ujug babaung mani melung. Manuk jurik juga jegug disusul kusit uncuing anu jumrit panjang. Tepati lila barakatak anu seserian di luarin imah. Marangan suara anjing anu terus-terusan babaung. Eureun sora-sora aneh di luarin imah Sudarji kejelik jin raksasa teh ngacecek di ubin ku suku kencana. Gegag kadeukeutan Sudarji bari leungeun harangga. Siga anu rek ngaranggem awak Sudarji. Tiap jin raksasa ngalengkah imah Sudarji ginggeng siga anu dioyageun lini anu kasida rongkahna. Ini tawakkaltu 'alallahi Rabbi wa rabbukum la haula wala quwata illa billah. Sudarji mapatkeun kalimah tauhid mancegeun keyakinanana supaya manehna tetep tegar dina yang hareupeun izin kafir. Modar sia manusia goblok. Jin raksasa sanggeus deukeut ka Sudarji langsung ngabentak ku sora anu nanding gelap sareser. Leungeunna langsung mulai batrek ngaranggem awak Sudarji. Moal waka jin kafir. Sudarji meunang panarajang ti jin raksasa anu sakitu cepetna gentak ngajaul bari langsung luncat mundur sabeureum lengkah. Los atuh ranggeman jin raksasa teh nyamos. Urang ajar ning sia bisa leupas ti aing. Jin raksasa kacida kageteunana
barang Sudarji ngan saktilat bisa lepas tina panarajang manehna. Awakna langsung ngagilek malik kepala Sudarji. Rieg Imah Sudarji ngarieg gaoyakeun awak jin raksasa. Tiap usik pasti Imah Sudarji ngadadak kingkeung. Punten ngasoila sakedap para wargi. Tiasanes biasa simkuring sejang ngiring ngemutan ka para wargi anu kaleresan nuju ngadangukeun ieu dongeng. Bilih YouTube data can di subscribe, punten di subscribe heula. Supados di mana simkuring badar dilalakon enggal dina kalajenganana tiasa langsung nembongan dina YouTube para wargi. Kalian tong hilap like-na oge komentarna. Hatur nuhun kana perhatosanana. Mangga urang lajengkeun. Lah cetek nu kitu mah. Sok geura keluarkeun Wesen Andika anu majar bangsa Andika teh sakti mandraguna. Sudarji bener-bener ngadarak teuneng ludeung. Padahal anu disangeurepan ku maneh teh lain bangsa jin samanea. Tapi nin jahat anu geus kakoncara kasaktianana. Manusia sombong. Sagedeung deui oge Andika teh bakal kojor. Jin raksasa bakat ku amak laju nenjrak di ubin rieg Imah Sudarji deui ngadadak kinggeung. Di luareun imah jugjug rame deui ku sora-sora anu seserian marengan sora anjing anu teu eureun babau. Ngan anu seserianna ieu mah sadeseri awewe. Cicir hilan mani ngajerele sadesora kunti. Peuting beki matak pikasieun. Angin ngaguruh, kilat babaranyayan. Tepati lila purupui ngarui. Langit beki angkeb, mega hideung ngalamuk moekan langit. Sok atuh geura usik deui ari nya mah Andika sanggup main kula. Sudarji tetep teuneng. Tega pangaruhan ku sora-sora anu matak muringkak bulu punuk. Sebab dina diri Sudarji gumulung sapinuhna kakuatan Nyi Masrat Taningrum. Jin sakti ti golongan jin Islam anu nyurup miraga sukma kana warugana Sudarji. Wah, modar sia manusia belegug. Ramo-ramo manusia gede-gede cu Ambon teh ujug-ujugna hiuk rek ngababuk awak Sudarji. Dibarengan ku sorang ngabentak anu sada gelap saleser. Ciat Sudarji rikat ngajaul ka luhur. Laju awakna kumo lebat
muru banget jin raksasa. Suku katuna kumo lebat rek ngajejek mata jin raksasa. Kelante bisa disingkahan suku katu Sudarji ngajebrod kana mata jin raksasa. Aduh, kurang ajar manusia. Jin raksasa ngagoak. Awakna cuma ricik ka tukang rieg Imah Sudarji deui ngarieg ginggeng. Kaoyageun ku lengkah-lengkahna jin raksasa. Jin raksasa lain deui amarahna. Canggeus ngusapan matana laju ngakegag deui muru ka Sudarji. Lengkah-lengkahna nguyageun Imah Sudarji siga anu rek runtuh bakat ku ginggeng. Tina sungutna keluar sorang ngagereng handaruan. Matana dibolototkeun mencrong ka Sudarji. Sudarji anu kacurung ku kakuatan Nyi Mas Ratna Ningrum langsung ku mulai bat miheulaan rajang ka jin raksasa anu keur ngagegag ngadeukeutan manehna. Awak Sudarji cumorelat nanding kilat muru huluna jin raksasa. Laju leungeun katuna ku mulai bat ngababuk embun-embunan jin raksasa. Cebrot dampalingan Sudarji anu diisi ku pangawasan Nyi Mas Ratna Ningrum ngajebrod anu kacida tarikna. Aduh yeung, jin raksasa ngagoak tarik. Laju awakna sesampoyongan bru antuk nama awakna ngagedebut di ban ubin. Ngoyageun deui Imah Sudarji. Sanggeus sudang deui awakna bet ngajanggelek tadi ngalitikan. Jadi sapantaran jeung Sudarji. Tah adil ayeuna mah sarua jeung kula Sudarji mah dicolohok barang jin raksasa jadi sapantaran manehna. Atuh beki kahudang we kawanina. Sabab musuhna ayeuna mah lain raksasa, tapi bangsa jin anu pangawakanana sarua jeung manehna. Urang ajar ning sia boga pangabisa manusia. Jin raksasa anu geus robah wujud jadi ngalitikan kacidahe meungeunana ku bangsa manusia anu keur disanghareupan ku manehna. Bet make apaleun kana rusiah bangsa manehna. Sakumaha saktina bangsa anjeun, tapi manusia leuwih mulia tur dibekalan ku akal pikir anu sampurna. Jadi kula moal sieun ku anjeun. Sudarji taya riuk-riuk anu boga kasieun. Komo deui ayeuna musuhna teh jadi sapantaran jeung manehna. Jadi moal hese ngelawanan siga tadi waktu ieu jin keur dina wujud raksasa. Ngareungeuk kecap-kecap Sudarji, jin kafir teh kalah babarakatakan. Sora seurinan barakatan di teh maku sora anu seserian di luareun Imah Sudarji. Dibarengan ku sora-sora anjing anu deui babaung meni melung. Sigana balad-baladna masih aya di luareun Imah Sudarji. Montong kalah babarakatakan buta geura maju deui ari nya mah boga pangabisa. Kula moal mundur najan sasiku moal ngecat najan satunjang beas. Sudarji kahudang amarah. Kiwari anu kumulung dan dirina ngageter ngaluarkeun kakuatan jero anu rohaka. Urang ajar modal sia manusia. Jin kafir anu tangtungana jadi sapantaran jeung Sudarji teh ngabentak kuat ku kahudang nafsuna. Laju awakna kumo lebat narajang Sudarji leungeunna ngahiuk rek kebabuk sirah Sudarji. Haid tapi sudah dirikat manehna langsung narik sukencana keluar. Laju awakna digilakeun ka katu semungi pisan. Atuh pros panarajang jin kafir teh ukur ngababuk angin. Ciat waktu awak jin masih kumalayang akibat leungiteun sasaran sakilat Sudarji mata. Suku katuhu suku kencana ku mulai bat di barangan ku sorang ngabentak. Tujuan rek najong ke kemplong musuhna. Cedak terserah di suku Sudarji ngajebrod merenan pisan kana ke kemplongna jin kafir.
Aduh, kurang ajar manusia edan. Jin kafir teh ngakuak bari langsung gugulunuk sebab kekemplongna kebenangan kusu kenca Sudarji. Manehna beuki aneheun wae. Bet aya manusia bisa ngalawan manehna. Padahal biasana mah teu aya manusia nu sanggupkeun tarung jeung manehna secara langsung. Ukur kitu wae ngalawan manehna teh ku parancah. Jat Sudari itu mereka kesempatan can oge ajeg dina tangtunganana jin kafir teh Sudarji langsung kumolebat narjang manehna dina gerakan muka cida cepatna dengan katuna nyawuk ngarah kana hulu angan musuhna. Obat jin kafir teh ngacerit panjang. Hulu angeuna kabeunangan ku dampalengan Sudarji anu dieusi ku kakuatan Nyi Mas Ratnaningrum. Awakna langsung ngadayagdag sababaraha lengkah ka tukang. Tapi karena kangaranan bangsa jin, kumaha ieu mangrupakeun jin jahat, teu kateterusan ke nyeri. Manehna langsung ajeg deui bari kunyam-kunyam siga anu keur mapatkeun ajian. Tepati lila si jin kafir anu boga ngaran Rangga Ireng teh nenjrak ubin ku suku katuhuna. Kibek imah Sudarji ngadadak tinggeung. Lampu-lampu anu tingkarantung oyag-oyagan kawas kaoyagan dini. Kula can rumah saeleh manusia. Jin kafir teh ngabarakatak bari nulak cangkeng. Manehna teu nembongkeun semu anu ngandung boga kanyeri. Siga angar we teu aya robahna. Padahal geus sabarakali kebenangan ku Sudarji. Kalayan kekuatan Sudarji lain kekuatan manusia biasa. Tapi kekuatan seorang putri jin anu sakti manggulang-mangguling. Tong waka babarakatakan jin edan. Nyating mah masih mampu ngalawan kula. Sok gerak ketrukeun pangabisa andika. Sudarji anu karasukan Nyi Mas Ratnaningrum beuki ludeung, beuki nambah kawanina sabab kekuatan jin anu jadi lawana ka Cidaheung. Urang ajar, jat Rangga Ireng jin kafir langsung ngabentak bari ngulangkeun dampalengan ka Sudarji. Hiuk tepupuguh aya angin ngagelebuk burwaruga Sudarji. Tapi tepalila pelesat gulungan seuneu sagede bal sepak burwaruga Sudarji. Ciat nempo aya nu ngapelesat mangrupakeun gulungan seuneu muru awakna Sudarji nembrag ubin. Laju dua dampalengan dorongkeun ka hareup. Pelesat aya cahaya biru mapag bola seuneu. Ceblug dua kekuatan gaib diadu. Jarig-jeg Rangga Ireng ngajarig-jeg. Laju sasampoyongan saga anu menangkan nyeri. Ngarasa wawasan manehna bisa diungkulan ku ieu manusia. Jin kafir bongaran Rangga Ireng teh langsung ngaguruan balad-baladna. Dipatila angin ujug-ujug ngaguruh rongkah. Anjing terus-terusan babong beuki melung. Sora-sora anu seserian babarakatakan ngeundeurkeun jagat anu keur poek peuting. Sanggeus anu seserian eureun laju aya sabaraha jirim tingkar blus ka jero imah Sudarji. Dibarengan ku angin anu ngahiup tarik. Tepatilah hiup bau bangke minuhan rohangla tamu imah Sudarji. Cungung anjing beuki rame babaung ti kajauhan. Toke dina sunan ujug-ujug norok tok teu eureun-eureun. Siga anu kagareuwahkeun ku daratangna makhluk-makhluk astral anu arane. Lampu listrik di imah Sudarji ngadadak ngarijeb. Cahyana jadi meng. Barakatak anu seserian babarakatakan deui. Ayeuna mah di jero imah. Sanggeus kitu cikik kaya dan seserian sada sura awewe di barungku anjing anu deui-deui babaung beuki melung. Jirim anu tingkar blus teh nya aya tiluan.
Jadi kabehna aya 4 urang jeung anu tas tarung ngalawan Sudarji. Rupa jeung tangtunganana timbal gedeg hideung. Teu jelas kana rupanana. Ukur rigigna anu teureun-eureun igel-igelan kawasan anu meunang kasuka bari teu eureun babarakatakan. Pun para wargi rupina ceres nyambung anu judulna Dedemit nu Gageugeuh Leuwih Seeng bagian ke-14 dicekapkeun mung dugi ka dieu enjing gatanapi pageto manawi urang diparang umur anu panjang tiasa ditepangkeun deui dina kalajengan ieu carios. Bobor sapanon carang sapakan mugia para wargi agung cukup luhur jembar pangampura. Kersang hapunten kana sanes kanten keluputan kelepatan simkuring dina enggoni ngadugikeun ieu carios. Wilujeng kantun para wargi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.